dengan capek sohib kos. Asa di udag-udag ririwa. Kumaha daramang sohib. Aduh, peting bieu aki kakarang ngaliwat di hiji tempat. Aya hiji imah di jalan Banda hareupeun lapangan saparua. Sok bayangkeun di mana itu. Aya hiji imah Walanda. Baheula kene oge imah teh teu rubah nepi ka ayeuna. Lamun ngaliwat ka eta imah sok aya seungit kentang. Kabayang apan siga kumaha seungit kentang. Baheula taun 60-an aya kajadian budak leutik anu diasupkeun kana katel keur ngagoreng kentang ku pembantuna peda kesel ceurik wae. Si budak eta teh diasupkeun kana katel eusina minyak panas, kabayang teh. Nepi ka si mayit eta ngahiji jeung kentang. Teu lila kolot budak eta teh balik ningali kaayaan eta si pembantu reuwas dibantai kabeh ku eta pembantu teh ya. Hiji waktu aya tukang bajigur ngaliwat hareupeun eta imah. Karasa seungit kentang anu keur digoreng. Tuluy kadenge aya budak leutik ceurik kanyanyerian. Bayangkeun sok tengah peuting aya budak ceurik kanyanyerian jeung bau kentang.